Ngumbah motor pakai cai hujan diharap imah. Nah jadi cari tanahnya barudak ieu motor heh kulaladug pokona mah atuh heula sok dibawaan ka kidul bae pan geus pernah leumeur darari nyadak jalan ka ieu lembur aing ka kidul atuh pan rangsak barolong laju kana motor ge pan ledu. Berhubung di lembur aing mah hujan bae laju aing memutuskan nande cai hujan diharap imah atuh heudak lumayan nya teu kudu ngangkutan ti jero dapur pan jauh dapur nanu aing make tangga deui laju pan berat laju ia memutuskan untuk lumayan memanfaatkan cai hujan. Tah sebelum make sabun di dieu ku aing dikosok-kosok make cai heula bae ja soalna daknya sena leungit teh ieu leutakna tah di dieu geus leutakna terhempas madak lanjut di sabunan atuh heula lamun langsung di sabunan engkena teh sok hau kana motor butek parangsa aing mah heueuh henteu sidak tah di dieu terus bae dikosrokan dak ka sakabehna atuh sena glowing dak sena bersih kunaon teh tekana steam atuh ceuk aing mah dak lumayan bae aya cai mah di dia di imahnya babari ieu parangsa aing mah ieu ngumbah motor ge teu kudu ku batur jeung bagi emak-emak mah nyadak atuh lumayan pan duit 10.000 15.000 ge pake ngumbah motor mending pake jajan anak atuh aja pan kadeuleuh ku dararianya ieu ku aing bae ge ieu sampai bener-bener bersih dak teu kudu ku steam bae di dieu ulah salpok dak anak aing mah biasa deuleu heh ting torek ting ku bating heuh nya ngaganggu bae tah bisa dideuleuh nya barudak anu tadina bobolokot ku leutak alhamdulillah kuari mah tuh jadi kinclong hanya dengan pakai cai hujan.